kuring sakana kacan bade ditonton salah sahiji drama anu judulna Sang Kuryang. Sabuna kenalkeun masing-masing tokoh. Kuring Wastapun Bagus Susanto salaku Sang Kuryang. Wastapun tadi sama ini salaku Enda. Wastapun tadi Enda salaku Warga Jakarta. Wastapun yang Sumiati salaku Jawa. Wastapun yang Jawa Karyani salaku Sini. Wastapun Saskia Eka Cahyani salaku Jibuang. Wastapun Sylvia salaku Jimmy 3. Wastapun Dedes dari Kemewaran salaku Dayang Sumi. Wastapun Dedes Arifudin salaku Sipah. Wilujengnya Seri. Dina Saribu Kalukan, Kembar nu aya di Lupakan, nyaeta Palangganan, dimungkin Raja di Batu Malahirkeun Supi nu kajibarebasan. Dayang Sumi, eta teh ngaran Kupi nu kasoto pacaran kageurisanana jeung kapikiranana. Hiji hal nu mantap dipikaken mah eta Kupi, nyaeta sifatna anu manja dosa. Dina hiji poe, Dayang Sumi katalu di hareup istana. Marina teh ngarasa peuyeung di meureus. Marina teh ngolakeun minang babarahan. Ambu. Lebihin tapi kan Buruan kuring. Nuhun, hebat pisan, mangga hebat pisan anu geus disampaikan kerja. Sanggeus Dayang Sumi narimet hasil buruan Sang Kuryang, sanggeus acara ngarese, Dayang Sumi teh langsung ka ingat kasih urang. Di mana si Tumang teh? Di kamari. Urang kenapa manehna? Coba orang tanyakan kasih Sang Kuryang. Sang Kuryang, Sang Kuryang. Hayang naon Ambu? Hayang naon? Kemana si Tumang teh jah? Di kamari aku kenapa manehna? Sigana ayeuna teh, poe akhir maneh teh jeung maneh. Rumah teh naon Ambu? Rumah teh naon? Naon? Saha nu bayanganna? Saha kalabuna? Jadi kira Ambu kemarin kurang mampu bahwa itu ketika kurang harus mendengar dipanggil terpanggil sekarang dan dioleh orangmu menjawab Ambu orangmu memberi pemawasi buruan kapaksa mana ia sesuatu juga semua terus dari mana dan mereka utama Naon? Jadi dari nu kamari, maneh baekeun kamu teh, eta daging si Tumang. benar Bu kita teh dari rumah Dasar anak teu tahu diri. Maneh pambunuh, ting-tingan maneh pasang Kuryang. aduh kunaon Ambu neungkeun kunaon Ambu teh menimbul kaki itu Sang Kuryang jiwa kamu guys dari itu mah Sang Kuryang rek angkat membara Sang Kuryang, tolong aja. Aku nyesel aku kayak ka maneh. Sama kamu teh nyawa pisan ka maneh. Balik jang. Ampun Sang Kuryang. Tapi hanjakal, Sang Kuryang itu mangkat tinggal ke induna. Sang Kuryang mangkat membara karantau sampai seluruh bumi. Sanggeus kitu, Dayang Sumi ngadoa ka para dewata supaya bisa amplop deui jeung anak kalahiran. Doana teh digenit ku para dewata. Dayang Sumi dibere ngora jeung kageulisan nu abadi. Dayang Sumi iku ka amplop jeung Sang Kuryang di hiji tempat. Sang Kuryang balik membara, manehna balik ka manehna balik ka kampung halaman. Sang Kuryang luas, sabab kabeh geus loba rubah. Sang Kuryang luas, sabab keur di jalan marina ka amprok jeung
Tapi manena duaan teh saling mau. Sang kuliah mereka muda kegabelusan dan semua. Saya enak. Wis deh. Wis anjing. Kurang ketemu kan kaki di sana. Kurang gimana kan? Kurang dia ada di pokok darurat. Dan awal kali baik dia jadi pemilikan anak. Dina hiji poe sang kuliah rek mangkat membara. Marena pamit ka Dayang Sumbi. Marena minta tulung ka Dayang Sumbi. Pikir ngarapikeun ikat sirah. Iya tadi mati. Nih, kadia. Aya naon Kang? Kurang naik manfaatnya dulu. Coba bantuan kamu berikan saya. Mun Kang. Menurut kami saya, kalau tidak ada penambah resto, ambil sepeda jalan Kang, istirahat sampai ayo urut terakhir. Urut terakhir naon eta teh Kang? Oh, urut karet ieu teh. Urut karet tuh ditendel perbuatan. Ambalan ke nambah Nusantara. Sangat saja dia reka akan mengangkat jalan tol dan kamu seorang. Oh, jadi mana anak orang sampulnya menjadi pengarantau dan menulis air dari seorang yang lain objek dari pisau dengan anak orang sampulnya. Kumaha ieu sepeda kaset jadi salah dua lontek, nyata orang salaman. Orang hampir tahu di mana orang salaman. Orang berdua berbagi antara orang muda. Nah, lain geus beres sampai ke depan akan rekam. Akan pamit lainnya. Ya, ada yang Kang. Dayang Sumbi teh bingung. Terus nyarita ka Ki Endah. Woi, woi. Nih, kenapa itu nih? Aya naon daya? Sang kuliah nih, sang kuliah. Kunaon sang kuliah teh? Sang kuliah teh anak urang. Percaya kuing mah? Percaya
Ieu mah Harry Potter. Ah, mana yang masuk? Yang cerita wae. Mal mungkin masuk kayak saya. Gak bisa. Jangan kerja. Nunggu orang cerita ke saya itu benar. Mana tera lagi orang, lu balik tuh ninggalkan orang. Orang tuh bisa kawin di mana sama Kuria, tuh bisa apa nama? Gak bisa. Orang tuh padul di mana? Orang tuh sayang tahu di mana? Tahu orang poho ke mana? Sanggeus yang sudi nyaritakeun yang dirinya. Tapi hal eta kan dianggap angin ku sang Kuria. Dari sumbi mikir, kumaha carana supaya bisa ngagagalkan pernikahan manehna. Dibicarakan nggak menyen pas menyen nggak tak dibicarakan ngambek hah Dia heula karek ngambek. itu maksudnya lain ke pembicaraan mah pasti nyieu teh kan nyieu teh untuk menggagalkan teh ya dia kan pembicaraan bahwa ieu kan gitu kan Naon. Urang hayang dipanggilkeun bendungan sampai ka Bandung saya Citarum. Jeung ngajenkeun parahu kitu meuntas. Kadua sareng eta kudu geus anggeus acara panonton misi. Kudu bisa pokona. Ya. Apa ini? Halo bos, aya naon? Ini, dia. Apa pegawai dia? Apa proyek? Pagawai naon deui sih, Bos? Tersibuk ya turunin COC si Bos mah ngabang wae nya. Bos aya urusan naonnya asal penting ieu. Mendingan urang mangkat yuk. Hehehe bener dasar sia si Bos. Sia si Bos wae. Nanggung ya coba cenah. Geus hayu buru. Geus hayu. Ayo bro, kan dia. Ayo nah. Aya naon? Kita Bos. Oh, itu Bos. Lebih hade Bos anu wae daripada anu kan lebih anu. Ye, kamu ngomong teh nu bener anu anu wae. Dari mah ada sang kuliah paling anuan sok balik Bos. Bener. Kumaha sang kuliah? Ani jeung. Main ke bawa sok terus ya. Ayo. Kurang siap. Kalau kau bersyaratnya ini, kan tadi jangan kan nggak menurut saya Citarum. Jangan parahu yang seperti kemarin. Mentas dalam nyokot bulan oke, kurang yang kesimpulan kemarinnya ini. Kelila sang kuliah mangkat di hari pemilihan sudi. Sang kuliah buru-buru nganggeuskeun pagaweanna. Mun ketika hayang budaya sudi. Nyaeta nyeunkeun parahu jeung Bandung cai Citarum. Letak cinta dipake marina jeung Bandungan. Cai Citarum jeung sumber cair. Sababaraha poe saencan panungna nyisih. Marina kudu geus anggeus nyeunkeun parahu. Ya. Duh, kumaha ieu? Bendungan jeung parahu sang kuliah teh sagede-gede anggeus. Urang kudu boga cara kita ngagagalkeun eta. Eta pagawean sang kuliah. Kan dari yang sumbina kok sampul yang hati nandaskan pegawai yang ada yang sumbina langsung
yang kayak penting coba jadi sih.